illallah, la illallah, la illallah, la illallah, la illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la illallah, la. Sebab pada dasarnya jelema udag-udag cahaya. Namun Kanjeng Nabi dibahasakan cahaya di udag kabeh. Sebab ieu kabeh tidak cahaya Kanjeng Nabi urang, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langit tina cahaya Kanjeng, bumi tina cahaya Kanjeng, wabeh alam gunung laut berikut hewan-hewan termasuk urang tina cahaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal ieu di diri urang aya cahayaan ta eueuh, urang anu ngarti, urang nyaho, urang nu sadar ketika aya cahayaan dibere resep urang ibadah, dibere daek urang ngalaksanakeunana, dibere tenang yashrah sadrahu lil Islam, jendar hati. Nomor kedua narima cek Kanjeng Nabi tina papasten. Artinya narima Kanjeng Nabi tina papasten teh kumaha Allah bae lantaran hakim paling adil berarti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang apan osok dibaca alaihissallahu bi ahkamil hakim. Ulah di bidang surat mana teh? Itu penjartian masuk tidak baca ke tak boleh tukang al-hakumut sama dia nah bejaannya nah maksudnya mah sarwa ondo nah alaihissallah ya kabil hakim. Allahumma hebat naga hukuman pang adil-adil na di hakim paling hebat Allah. Kayana sakitu naon bae keputusan terhadap diri orang, terhadap halayak rame, terhadap hewan, gunung, laut, bumi, keputusan Allah. Sebab Allah teh ahkamul hakim. Urang sadar aing dijadi ku Gusti Allah model kos kieu. Nah, urang ngaca ye dikaca ya Allah ya Rabbi ya diciptaan Gusti alhamdulillah dibere kaset teh dibere gelis sadar alhamdulillah loba teh manu kitu teh begitu aja pending ngaca aing jore amat ya sakjana ampun jeung nu di Cisoka akur di mana ka di Cisoka teh tuh solean cuma nyahoan begitu ngaca teh jeung akur jeung suara ada buntutan doang atau buntutan nggak muka dulu mah aya ge sebenarnya. Nah iya lamun aya jelema ngaca aing jore amat sih Gusti kunaon sih abdi diciptakeun jore tah eta jelema henteu sadar kana papasten teh Gusti Allah panghese-hesena sadar jambal kembali alam dunia ini sakit alhamdulillah dijadikan jelema ini geus bae sakit naon jadina tenang tanah pikiran teh keur ngaji mah balik bae ka emang ngaca jore amat bae tuh siapa gitu ketika orang dibere jadi pedagang haji untung baik alhamdulillah ya Allah ya Rabbi maha kaya Gusti alhamdulillah karasa ku abdi kakayaan Gusti abdi dagang untung baik dikocorkeun bareng kakayaan Gusti ka abdi hebat mah kitu mah tapi begitu ngana dagang haji rugi deh Gusti ieu kumaha sih urusanna mah ieu kumaha kok abdi dagang tapi rugi deh coba tuh ka Gusti kos itu tah eta ngaranna henteu sadar kana papasten eta cahayaan hatena cahayaan wa man lam yaj'alillahu lahu nur di mana ku Gusti Allah itu diberi cahaya famalahum min nur cahayaan di mana cahayaan eta kos itu tadi kan mendak kurang kudu ngawauhan sugih hirupna kudu ngawauhan sugih sebab aya nu sugihnya nama hayang dipentak bae lamun heuteung enta kanyana bendung
Nah sebenarnya tahun nusugi eta mah tuh hayangna dipenta bahkan jadi penta gesok mere bae. Nah nusugi eta teh deuketan kurang bakal lamun urang menta kanu sejen nya nama bendu tah deuketan tah nusugi eta. Nusugi eta teh saha nyiptakeun langit jeung bumi tak maha sugi cak Gusti Allah aing ye nu bogana penta ku sia aing bakal mere sia teu menta ge ku aing dibere bae komo sia mun menta ka aing jeung aing mah resep jasa lamun dipenta tur lamun sia menta kanu sejen ka Gunung Kawi bisa aing mah resep jasa menta ka pamarentah ge resep jasa menta ka makhluk ge resep jasa aing penta dah Allah meresepkeun jasa dipenta hanya pendek mun dipenta geus baik ya panakol ya kuncina ge datang ka jelek baik menta muncul sorangan tuh menta sama kakek ini nggak mau kenapa galak orang lamun geus bisa burak bere eta urang geus bisa make akhlak Gusti Allah takhallaku bi akhlaqillah Allah memere bae terus teh urang ngadeukeutan nu maha sugi teh geus ka Gusti Allah. Lah ieu lamun hate urang aya cahayaan, hate urang aya cahayaan, sadar kabeh ge horeganan diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika aya seorang waliullah di Baghdad, begitu manahanna keur di Baghdad ternyata orenganan di daerah Tartar keur perang terus perang nyana ngadenge begitu nyana ngadenge eta peperangan geus mah awewe pararae sipil-sipil masyarakat budak leutik ke parae nyana ngomong kieu ka Gusti atuh kunaon eta diperangkeun sehingga eta para raeh masyarakat emang eueuh ibadah emang eueuh musuh kudang ti peuting emang eueuh wali pandurin aya wali maot aya ulama maot kudu maotkeun aya diperangkeun ku Gusti langsung nyana peutingna sare barang sare ngimpi kapanggih hiji jelema make jubah terus nyekelan surat eta dibawa bae begitu dibawa kapanggih teh jeung nyana isuatan eta ieu surat di Gusti Allah coba tabang bacakeun begitu dibaca dina tulisanana aya da'il i'tirad tinggalkeun ku maneh ngalawan Allah tinggalkeun ku maneh nentang ka Allah dibaca takunyana sebab Allah mah pang adil-adilna eta memperangkeun urusan aing gempa urusan aing banjir urusan aing angin urusan aing sia bae urusan sia cak Gusti Allah ulah sok mentang-mentang ka aing make jeung tatanya make jeung diperangkeun loba budak pararae loba manusia pararae aya kiaian aya walian urusan aing mah sia urusan sia geus datang ka mana sia dumadeus ka aing kudangnyana masyaallah kagetnya disarekan ku Gusti Allah langsung ditegur make surat model tadi wali mah kos kitu impianana teh hebat aing ngadengi haji pandi mangimpi teh ya Allah ya Rabbi udah genderuwo aya ngimpi kos kitu eta aya deui cenah mangimpi nae ka Gunung Ragal paling hebat cenah mangimpi di udag-udag anjing sanggeus di udag anjing ngajinya na kagang geus kagang haju hayang kieu manggih sumbur maju kieu ngompol haji tadi kos kitu impianana masyaallah wali mah ditegur ku Gusti Allah make surat tinggalkeun mentang ka Gusti Allah sebab kabeh ge ieu adalah urusan Allah cek Allah sia ulah tatanya kunaon ku aing digempakeun ulah diutang hitung Gusti teh urusan aing kunaon eta teh ku aing dianginkeun ulah make diutang hitung teh urusan aing kunaon diperangkeun ulah make jeung tatanya urusanana teh urusan aing sebab aya jelema anu ku aing dimawatanana melalui senjata melalui pedang-pedang jeung sajabana hakikat nama horenganan eta teh deuk dimawatan ngan carana Gusti Allah
aya anu ragag tangkal kalapa, aya anu ragag ka sumur, aya anu gering, aya anu perang, aya anu di luhur kasur. Kieu bacar kabari ieu teh urang Balaraja datang ke Tangerang jeung ngopi ku pamajikan dijieun kopi, dijieunkeun kopi jeung minum kopi bari ngarokok. Ye baengana di kasur teh geus beres ngarokok lah aya meureunanan bangsa 20 menit mah pamajikanna ka dinya deui kita lah pamajikan kaji oyag gabe pae ngopi can anggeus ngarokok can anggeus nyana ngedang doang gitu mah. Masya Allah nulis dipasangka bakal paeh jasa kamar haji pendek irit kan ya sehat deh malah mama ke susu deh ayah jahe susu tolol betul bang. Iya urusan Allah nah balik deh lamun hati urang cahayaan geus moal aya nentang-nentang ka Gusti Allah geus urusan Allah. Kurang tani segesa tani terus parena bagus kabladieuna gacung hapa nah kurang kan ngomong ji kok jadi kasih kurang naon saing pengurusanana. Iya Allah ya Rabbi Gusti urang maka Gusti deh bae naon ka Gusti kok ieu kurang naon ieu bepupuk radain sebagainya urusan aing teh Gusti Allah siana sing sadar. Lamun kula inget ka dongeng harita di zaman Sayyidina Umar aya kabuluman. Begitu aya kabuluman di zaman Sayyidina Umar khalifah langsung jelema neangan cai brat cek Sayyidina Umar wah ulah di paruman make cai. Patu pertentangan antara masyarakat jeung Sayyidina Umar. Lain kudu di paruman make cai. Di daerah ieu aya jelema nu teu zakat. Ulama nyaho tak tewak sieta hayo bawa dia siada zakat temuan bulan zakat biar dikeluarkan parun sorangan sehingga parun sorangan tah kebakaran eta ku ahli hakikat makanya hoa lamun make banjir lo banget parun tapi ku Sayyidina Umar mah ulah make di paruman make cai segala rumah malam ribut lah eta tadi kalau dumadak di pondok kabar ieu kapan kebakaran atuh tinggal si ieu eta tewak ieu ayo uluna kitu-kitukeun zakat sia ya Allah ya Rabbi lamun urang nyaritakeun antara zahir jeung antara hakikat antara zahir jeung antara batin jauh luar biasa. Urang mah make perjalanan zahir bae lantaran ieu kalbu nan can aya cahayaan Islam nan can aya cahayaan. Nah nomor kahiji tadi di mana-mana geus aya cahayaan bakalna hayang bae jeung resep bae ngalaksanakeun perintah Allah ngajauhan larangan Allah takwa ngaranna. Nomor kedua sadar pada papasan Allah. Nomor katilu puncak daya di mana-mana Islam na aya cahayaan nyana berpikiran ka akhirat bae ninggalkeun dunia dibere tersep kana dunia wa mal hayatud dunya illa mata'un gurur teu aya kehidupan dunia kecuali barang-barang tipuan. Islamun kiai engke-engkean ke pendopo dengan dunia kiai goblok. Oh tapi di cair mah aya tiluan lah aya tiluan ngacung lid. Kula liawan dunia abang-abang bisa ngaji, abang-abang bisa baca Quran, abang-abangnya hukum dipamerkeun pakai neangan dunia. Cahayaan kiai tinggal kiai berarti ieu cahayaan tah Islam encan puguh ngajamin ilmu nuntun kadang-kadang ilmu bawa ka neraka lamun ilmu jadi hijab tina cahaya
Nailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, balikan deui inna dina indallahil Islam, saenyana agama nuju karida Gusti Allah adalah agama Islam. Tetapi Islamna kudu anu aya cahayaan. Sakumaha tadi, lamun Islamna aya cahayaan maka aya tanda-tanda. Hiji tanda Islam aya cahayaan, daek ngalaksanakeun perintah Allah, embu ngalaksanakeun laranganan. Daek ngalaksanakeun perintah Allah, ngajauhan laranganan. Eta berarti mulai cahaya nomor kahiji. Lamun naik cahaya nomor kedua, sadar karena putusan Allah di diri orang, atau soal harta, atau soal penyakit, atau soal naon dan patali jeung diri orang, atau jeung batur tilep cegekan sebab kabeh ge geus aya tidak keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Alaihissallah bi ahkamil hakimin. Cahaya nomor katilu ialah cahaya anu bener-bener mantap sehingga pikirannya langsung baik ke alam akhirat. Mohokeun alam dunia dibere resep kana dunia. Etalah nu paling istimewa cahaya Islam anu nomor katilu. Geus urang mimitian tina awal carana kumaha supaya cahayaan eta teh tadi cak Kangjeng Nabi geus dican maneh ngalaksanakeun hak Allah. Daon ialah mempersiapkan jang maut, mebeh batangna maut. Eta adalah memerlukan cahaya. Di mana orang sholat berarti orang mempersiapkan jang maut. Orang zakat mempersiapkan jang maut. Orang puasa mempersiapkan jang maut. Orang haji mempersiapkan jang maut. Orang baca Quran mempersiapkan jang maut. Orang tahajud, orang duha, zikir, maca sholawat, berbagai kehadian-kehadian yakni ngalaksanakeun ibadah, eta adalah jang mempersiapkan maut, mebeh datang maut. Berarti geus aya cahaya. Nah, tapi cak Kangjeng Nabi tadi teh inggis sanajan urang ibadah bae tetapi cahayaan ngan menang capek doang. Ngan menang capek doang tak perlu na cahaya. Kos dibahas sih cek para sahabat Gusti Rasul eta menang capek doang. Nah teu nyaho kana keagungan Gusti Allah. Lamun urang ibadah teu nyaho kana keagungan Gusti Allah, naon bedana jeung salat budak leutik. Budak leutik salat mah salat bae kan teteh ge kana salat ge. Jatuh jauhun karena guna Gusti Allah sok gerak tangan budak leutik lamun taraweh teh Haji Pendi salat taraweh masa sih babaturan akan sujud di kitu-kitu pelarang. Katakan berarti budak leutik kalau salat geus kitu bang. Giliran nah ndek diuk diteungan karantina kol bedul giliran. Atur bukan karena salat budak leutik teh nyaho keagungan Gusti Allah, sadajan capek ibadah lantaran teu nyaho kana keagungan Gusti Allah, oko salat budak leutik nanaonan. Jadi kudu urang teh memperhatikan kemaha agungan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Anu mantap ibadahna ulah aya muatan-muatan. Sakunaha teh getol amat maca salawat, dagang karung abah laku. Eta ngaranna ibadah eueuh nanaonan kos kitu. Capek eta ibadah kos kitu. Capek pen. Gitu agama. Sakalina maca salawat, maca kulhu, kulak wanita maca kulhu kabari. Bulan ulah maca kulhu ngaji, dibaca bae ku nanas. Ditanya, ngaji maca kulhu. Hayang naon sih maca kulhu mah haji sabenerna. Rezeki macet katanya. Supaya ada jembar deh, dijujukan deh kulhu mah. Ulah kos kitu teh ibadah budak leutik teh TK. Capek eta ibadah kos kitu teh ibadah teh nyaho kana kemahagungan Gusti Allah. Inggris we urang ibadah salat ulah aya muatan dunia, ulah aya muatan selain lillahi ta'ala. Karak eta ibadah nu mantep. Geus aya cahayaan tah mun masih kana muatan-muatan keneh bae cara nu calon lurah. Calon lurah eta kon bebereana pohara jasa eta teh anu kos kitu teh capek gawe teu kapake.
naunan sebab sodakohna ayah karena hayang naik jabatan gitu kayaknya calon bupati Gus Pugu calon presiden utama Haji pementas iya maka ditupan ke istana tolong itu mending dibere henteu dibere onam itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ala kadar gambaran hirup sakumaha tadi sahabat menta ilmu anu istimewa ternyata kakagi Nabi ulah hayang ilmu istimewa geus bae persiapkeun pelaksanaan ibadah jang menghadapi maut eta ilmu paling istimewa. Adapun kadituna lah cek Kanjeng Nabi gampang muka dituna asal etana hebat karat ngan ulah ibadah ngan sakadar sijadah hungkul tapi kudu didorong ku cahaya neangan cahayana dua cara hiji langsung boga guru aya nuduhkeun nomor kaduana babarengan jeung geus bisa insyaallah cahaya tersebut bakal nginaran saetik engke bakal ngarti ketika orang geus ngarti berarti geus aya cahaya teu karasa neangan guru mursyid hese urang atuh babarengan besok deh urang lamun sering jeung babarengan jeung Haji Pendi bakal karasa karung ayam memang ngerti ieu karung ayam cenah teh ieu mah dodet nyaho ka dodet segala nah iya takos gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah persiapkeun amal-amal jang maut samemeh maut geus maut cara almarhumah Siti Murdiah kabeh nu dibawa imah nu dibawa salaki ngan sakadar nganterkeun ka kuburan ku ari paring doa anak kitu kade katangangan sakadar ngadadahan milu aslina ka kuburan mah salatnya na puasanya na zakatnya na sedekah manehanana milu lah ka jero kuburan teh ternyata orang di jero kuburan teh anu sok disebut-sebut cenah urang di jero kuburan teh sempit orang lega cenah di jero kuburan teh panas orang tiis cenah di jero kuburan teh poek orang caang cenah di jero kuburan teh urang sorangan lo orang rame biasa di jero kuburan teh masya Allah bohong eta disebutkeun di jero kuburan sorangan bohong disebutkeun di jero kuburan poek bohong disebutkan di jero kuburan teh panas bohong ternyata Imam Ghazali yang menceritakan di jero kuburan horenganan rame carang rame biasa sehingga nyana ngagerokeun ceng-ceng ka dieu sia ka dieu rame amat teh kena ka dieu mana ieu kasep amat saha cek ieu kula salat teh ieu kula ngabaturan mamang cenah geus terus we insyaallah terus datang ke mahsyar datang ke ditimbang kula batur ya Allah aya ieu urang ieu saya ieu kula zakat cenah ya Allah aya ieu kula tahajud ieu salat hajat masyaallah barang Haji Pedi teh di jero kuburan aya saha jore amat nya hidung nya jore nya culean deui ya Allah sakit juga disisa jore amat bahasa batur mah haji batur jana aya eta nyadakeun si mbak teh ya batur we ya Allah ya Rabbi bakal ngabaturan urang di jero kuburan bohong urang asud urang itu salat urang teu zakat urang bakal ngabaturan urang kerenungkeun ku urang ketika urang di jero kubur bakal boga baturna urang nokos kumaha bakal gabaturan jasa mangkaning eta ketika orang sering ngajembarkeun batur jembar kuburanana jelema datang Waalaikumsalam naon ya aduh kula di kamari jandak masyaallah atuh bebe aja di kamari ya cukup teh 500.000 Pak ieu tah alhamdulillah Haji masyaallah kesialan mun teu boga deui senang hate geus jembar jero kuburan datang ka Haji Pendi Waalaikumsalam naon ge kula di kamari jandak buan sia tuh neangan cara aing coba brek neangan sini
Antum geus mabur sia ka ditu lah. Masyaallah, cek ngira teh ku galedeg bade bande. Eta jempitkeun ka tersebut di jero kuburanana. Ya Allah ya Rabbi dah. Kurang ayeuna nyieun masjid tah nenden kipas di masjid tiis jelema maca shalawat ka tiisan komo AC nu ngaji ka tiisan komo AC di jero kuburanana tiis. Ya Allah malaikat ieu tiis tiisan eta teh cek malaikat teh tah kipas anu di masjid. Nya hokieu mah kula meuli AC cek ini kipas anu dipasang ku kula teh anu make nu jore teh eta kipas lagi haju lempang lagi kotek asal dikencengkeun we geus teu bisa muter janana. Ya Allah eta kos kitu ge tiis jauh kitu mah kula meuli bagus cek malaikat keur ieu sia tah itu aja pedi bapaknya nama lain melikeun nan kipas malah kipas di masjid dicokot atuh panas kana mana di kuburan jangan dikaji pedi malaikat tidak oli panas nah maling kipas ya panas bentar sih ada lagi ke masjid gede bebejana mah ka masyarakat udah diganti datang ke akuarium teh datang ke saiki orang diganti ke lain mengkonon seram. Nah aya Ustaz maling nih heran. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah janggabaran urang di akhirat geus dijelas-jelaskeun ku Kangjeng Nabi. Urang iman ka Kangjeng Nabi, percaya ka Kangjeng Nabi, urang beragama Islam tinggal cahaya na aya tah henteu sehingga urang bisa ngalaksanakeun naon keyakinan urang. Sebab aya jelema anu iman ngan disunut doang tapi di jero hate mah henteu munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Tidak sawarehna manusia wa minan nasi may yaqulu aya jelema nu ngomong amanna billahi wa bil yawmil akhir abdi iman ka Allah iman ka yaumil akhir padahal mah wa ma hum bimu'minin itu iman munafik mah. Aya jelema anu iman mah iman ka Allah munafik henteu tetapi cahayaan imanna Islamna cahayaan imanna cahayaan berani manehanana teu ngalaksanakeun keyakinanana. Nah iya hampir-hampir urang kos kitu takabeh iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah iman kana naon anu diucapkeun ku Kangjeng Nabi tetapi ngalaksanakeun nah henteu kunaon eta ialah cahayaan di jero qalbu urang Islam na aya cahayaan iman na aya cahayaan sok wari mulai bongkar gerak urang supaya aya cahayaan Islam urang aya cahayaan iman urang aya cahayaan Islam babalikna engke kana zahir iman babalik nanti karena batin karena ruhani Islam jeung iman dibana sapagodos pada ayat cahayaan wah bakalna istimewa jasa zahirna bagus batinna ge bagus kuayana sakitu teanganlah cahaya di mana sih ayana cahaya di pondok-pondok pesantren tak kadoleuna mah pondok kos teh hina biasa tapi horenganan anu ngadatangkeun ka surga kos kieu alhamdulillah kos pondok mah tolol sia pondok daran doang kampung pondok salilana bodoh heran ya kurang meninggali gedung universitas wallahu alam ngadatangkeun ka surga pantu mentereng hebat gedung-gedung menjulang ulang ke Jakarta ngisi ngadatangkeun ka surga pantu ketika orang leuleuh kantor DPR isi ka surga pantu kantor ieu tapi lamun urang leuleuh majelis talim leuleuh pondok hina kadalena justru melalui ieulah pintu-pintu surga terbuka teangan cahaya di pondok-pondok pesantren Nurul Kostarari menghina kadele ku pandangan mata tetapi mata batin di mana geus cahayaan ieu teh lain sakadar pondok pesantren tapi ieu teh adalah raudhatun min riyadil jannah seperti
tapi etalah ahli-ahli Allah itu perlu mewah-mewah. Ketika aya teu perlu dibangga-bangga. Nu penting ieu adalah ngamakna anak-anak. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Malam ieu urang diundang ku almarhumah Ibu Murdiah, maksudna matelingan ka urang, wahai ahli-ahli cayur, kula geus balik kalbur asli ente ge bakal baralik. Ternyata nu ngabaturan kula di jero kubur amal-amal kula, amal salat, amal puasa, amal zakat, amal sedekah jeung sajabana, amal ngaji jeung sajabana. Santri mah ujang ka neraka sebenarnya. Santri mah ujang ka neraka, santri mah kajun hees bagi di kobongna surga. Tuh, saya percaya waduh saudara. Weh, cara bagi cicing jaga di taman surga di kumaha tuh. Ujang ka neraka. Teman-teman santri mah janajan amalna jore pan di ka nerakakeun. Begitu diasupkeun ka neraka aya utawi. Weh, utawi Gusti mah segede perut. Utawi ieu kula utawi ini nang ngiri di dunia di utawian. Nah, cek malaikat naon sia? Ieu utawi ieu. Cek nya teh kula teh ieu saksi bahwa nya teh di pondok pesantren. Pindah deui ka lawang nu ieu. Utawi aya deui bae di dieu. Terus we ngalawang utawi iku malaikat ge sebelum nya kan. Itu dijagaan ku utawi iku bae. Bebe jaga Gusti Allah Gusti ieu ya utawi iku. Nah, ka surgakeun habako. Weh. Datang santri ujang ka neraka. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang doakeun Ibu Murdiah mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, dilegakeun di kuburanana, dicaangkeun di kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah sehingga nyana bisa tentrem nikmat menikmati naimul qabri. Kitu kene keluargana mudah-mudahan dibere salalabar tur tawakal tur urang kabehan ye mudah-mudahan dibere cahayaan hati urang sehingga bisa nempo jeung ngalaksanakeun kana perintah-perintah Allah belah dituna mah urang mudah-mudahan kabehan husnul khotimah di akhirat urang kabeh menuju surga di bawah bendera Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapkeun cahaya, setelah siapkeun cahaya laksanakeun melalui cahaya tersebut jang persiapan maut kabeh kurang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa bil hadaran khairan min dariha wa zawjan khairan min zawjiha waghsilha ya Allah bil ma'i wal barad wa nakkiha min al khataaya kama innaka as-sawdul abyad min ad-danas wa fahada basama'i ruhiha wa jafil ardu an jambiha walakin hal amma wal hujjata yawmal qiyamah. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad, Allahumma asli ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrij ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil